Wiyata mandala wiyata sapamulut dinurulan sapaneja dinekanan kalian nyebar asma Allah Nuh Rahman Rahim rutuyan acara panganter patulai gunung kalayan pamaslahan layang pangadir nudiu Bhinneka Budaya Sunda kanggo para dina tahun ajaran 2021-2022 sumangga wilujeng ngabandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturannya kasayana wujudna karengan jeung pakai tua wali siswa aturan wilujeng ini ibunya wilujeng tepang sareng wasaparakan cahaya keren-kerengan sanggar susun dan mukan Kecamatan Sukanagara. Anu dina dalam ayeuna baris miring jauh kemanapun ngadeuleuh kana nambah acara baris miring dari kas kan ini kok dulu ngomong aku ini malu beres
Kajian memang alhamdulillah ibu-ibu dan istri saya nanya. Ibu-ibu dan istri saya nanya dia mohon alhamdulillah. Jadi biasa keringanan apa tidak itu air beberapa majikan yang itu yang minum air nama jauh boy turun naik buka prekol kamarnya ini dijual oh iya yang lain memang ini juga tinggalan siapa tuh? Saya itu kan siapa kemana nyarinya? Siapa kemana? Kawin doi iraha mangkukna nah teu beja-bejanya bae lah boleh deh kawin doi lah ya siapa siapa teh iya geureungan abang teh ka mana wae ari abah ti tadi di teteangan ku ambu teh oh itu engko aya acara pake kacamata jamu teh eta ari abang teh ka mana wae ka mana engko cenah rek aya acaraan tapi nah ambu ditinggalkeun ari ambah teh kunaon bosan ka ambu zaman kebab ningali lu herang melebu iya saha kebab ningali lu orang manyong eta saha kudu sadar kapan aing teh kalaki sia manyong ada iya kasapan iya kira-kira ada mengora kene ada sarua begitu jatuh kamu mau nangil muka kacamata kira aku kayak sia lain bukan teh etan siapa teh lainnya yuk ada yang orang teh di Nararagama Pagon Wisudawati yang melakukan mayang abah mereka perpisahan kata perpisahan yang saha umur nanti dia sekolah mereka keluar mereka keluar sekolah bakal meneruskeun nah make luar ngarah naon lain ngarah naon da geus mah hayu we sekolah sia geus majuan urang papageun heula meh lengkapnya dibicarakanna terus ibu bapak guru kali bapak kaekna ejong para wisudawanana orang kumpulkeun di dieu ame hebat meh katingali upacara adatna moha coba bapak heula hayu orang papageun acarana heula ya itu anu gareun itu bae teh ang kaluhur ku wae kumpueuna urang papageun kaluhur hayu Sunda mekar geus bareureum amu. Direncakeun geus aya nu kurang hiji. Hiji ampun ya. Aku bali dia urang harita hijinya ieu urang risah heula. Nyarana kipas yang kipasna aya. Inilah pangambungna beusi eueuh. Aya. Bapak KS kali ibu alisna aya lengkap ieu gereng-gerengan dewa. Aya sadayana nya. Teras wisudawati na ieu anu direnceng-rencengna parantos aya mohon sadayana aya ieu teh jumlahna tamu nama geus kumpul kabeh aya urang doa
heula kanu maha kawasanya Oh, mudah bedi hayu ahli suci. Mudah-mudahan malam mandar ieu acara teh aya dina kalancaran. Amin. Mulus rahayu berkah salamet. Amin. Salamet anu ditonton, salamet anu nonton. Amin. Oge salamet sadayana ibu bapak guru, kali bapak KS, lengan dewan komite, orang tua wali siswa sareng siswi, oge siswa-siswi sadayana SMK aya dina kasalametan sadayana. Mohonnya. Urang ngadoa heula mun sok maneh di dieu belah. Belah mana? Ambo belah mana ya? Heula jangan heula tempatnya keur nyari kudu pantes tadi belah dia. Ayo. Nyemok sok. Oh, jadi we. Tadi itu dia ngarep na dia. Kemana? Tadi itu. Kadito. Oh, si Lempeng emokna. Kadito. Di dia anger emokna mah malika kebelah ditu. Oh, kadito. Kan itu emok yang bener. Ah, mau apa emok jengkol gitu deh. Ada dalam rumah. Kumaha naon? Asa ge panyo pasti kaganya sih. Asa tahu. Lain jo tahu, ai main teh awe lalaki melegu. Aku bilang mana orang bebas. Lain bebas namanya aya awe puluhan bini saja. Melegu panggawe teh. Oh, jeung benernya emok di dinya nya. Urang doang heula nya. Halo, aku hacewe itu kene ieu. Alah. Mangakeun urang kawitan doa-doa di rasana pamimpinan mudah-mudahan أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان وسرته وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا لا تقبل دعوانا جنة الأبرار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Ya Allah, di hari ini kami berkumpul senantiasa melaksanakan satu kegiatan semata-mata untuk meraih ridho-Mu. Ya Allah, apabila kami salah, ampunilah kami. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan pada hari ini senantiasa mendapat ridho-Mu, ya Allah. Berilah kami kekuatan, Dewan Guru semua pada kesempatan ini. Berilah kekuatan untuk senantiasa menjalankan amanah dari-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini para siswa-siswi meninggalkan kami semua senantiasa diberi kekuatan, solehkan dan cerdaskan, sehatkan, jauhkan dari segala mara bahaya, ya Allah, ya Allah. Barangkanlah dan kabulkanlah kiranya doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pilih mana wahwa nawi
seni kebudayaan Sunda warisan piniaki kalahkan anu baheula pajajaran Siliwangi binjeli kasebut kasebat kasabit-sabit tangkos pacorok garapan bubuhan wiwit sahiji saasana kokocoran muga ageng sihang sami alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana yang bernaon? Ngaminan. Oh ngaminan. Ngaminan gitu teman. Wah, namanya. Doa atas pimpinan mudah-mudahan gitu aja doa orang dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijawab di masa itu. Sing dikabul. Anu bae barengan ku Abah di Sebat Teh Raja Pamunah eta teh munah sagala rupa halnya. Bisi aya mau ngamuk aja baru ku Abah urang singlannya. Oh, aduh jamata. Oh, jamata. Jamata sama mereka salah. Bisa mau ke jamata gitu nya. Bisi aya ceuk paribasa teh majuri pikeun anu karesepna pai sebakatul di belah kidul urang tiuk ku urangnya. Bisi aya juri kanu di belah kaler anu karesepna pai siler urang tiuk. Juri ulon-ulon di belah kulon anu karesepna nyaho balon urang tiuk urang singlar urang sadayana di belah wetan urang di belah kaler urang kaler. Belah kaler oke. Paling mana heula yo. Paling luhur heula. Urang heula. Naik ke luhurnya urang tiuk heula yo. Naik tiuk siap. Itu naik gitu. Oh naik. Naik bae urang teh. Jeepnya naik. 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 Ah, iya naik. Naik belah awas urang naik. Aduh, betul saya. Aduh, tak minta tolong, tolong. Orang tiup lah berarti. Minta tolong. Ini mau kaca saja. Yang tiapnya orang tiupnya. Siap ya. Pasrah wae di tiup. Waduh, pasarnya. Oh, ini pilih kana anuan ya. Tiupnya. Saya mau buat aja. Kompet ya. Tiupnya berarti nyoknya sudah kita mencuri wae. Wae apa? Aneh. Tahun yang Pokoknya itu lagi buruan saya uing. Saya dua di dia kan sekolah mana ini. Oh, kurang tiup. Dua. Arenya. Ari juga ada uang arenya. Uang arenya. Uang arenya bulan deh, berarti masih kena arenya. Waduhnya mereka. Belah jelas cara kaya. Kurang tiup. Tong huai, hai, huai. Naon ditengeuin. Rupa-rupa. Ulang tahun eta teh Bang. Ulang tahun hiji. Oh, siap ah. Dua dengan nyareun 3 buah. Tos cekap. Ka bapak kae. Terus Sarwati. Kapali dia. Cara langap karunya kana peunya. Bapak kae sapuntennya urang tiup. Punten bapak. Abdi laki tukang heureuy. Urang tiup sadayana nya mudah-mudahan. Rengrangan guru. Saya mohon sinangman ngeban amanat ngadidik kurang kali salabar masing saroleh masing dipasihan kesehatan salamana. Amin ya. Hiji, dua, dong tarik teh di sini apa? Oh, tadi dua itu tarik masih ibu, tapi mana melontot si ibu itu melutat tadi. Coba ya, wisudawatinya. Hidupnya ayeuna teh alhamdulillah ya parantos kelar ngalaksanakeun pendidikan tos. Insya Allah baris di wisuda dina dinten ayeuna baris dilepas ku Bapak KS kali goreng-gorengan dewan semuanya. Mudah-mudahan ilmu anu nulis ditarima ku hidup teh masih manfaat. Amin. Masih maslahat. Amin. Amin. Hidup sadayana. Amin. Tapi ulah hilang hidupnya. Nuntut ilmu teh cekap dugi ka dieu. Masih kena syukur ilmu anu kedah dibilangin kedah dikawruh gitu nya. Soalnya kewajiban orang sama nuntut ilmu. Tanjurkeun ilmu dunia ilmu di akhirat teh mungkin kedah dihalak urang sadayana nya. Eta mah teu langkung mangga bade ka kaula terus nama dari sararadeun ieu. Ieu mah kakawa wae pikiranna teh. Gun. Pasti. Kudu diteruskeun ke SMK mah ka itu
fakultasnya. Karinya jenjang pendidikan anu langkung luhur. Ulah kawasi ieu. naon sih yuk Lulus ke SMA dan ka mangultas ieu mah. Eta mah lain zaman ayeuna atuh. Lain zaman ayeuna. Iya da teh zaman ayeuna teh zaman baheula pendidikan mah penting. Atuh pan ari teh heula mah urang teh belaan leuweungan heula aya ka sakola teh. Heeh, ayeuna. Ayeuna mah tinggal daek. Tinggal daek. Nah di anjuran SMK ke daerah ayahnya. Heeh. Kitu nya. Jauh jeung lama di. Coba urang ge ibu. Urang tiupnya ya ku abah ya. Tinggal ieu hasilna oge. Gareulis ka resep saroleh kami nya. Urang tiup pulang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, tong tarik teuing karena aing jam dulu. Make up penting ka beusi ieu atuh kasar teh. Urang kaul heula. Kedayangannya hadulan. Apa bereun Pak? Lah ieu kekerenyedaan wae dina dadakan. Teuing naon kekerenyedaan wae. Heula cenah anu Naon aya kekerenyedaan heula. Naon cenah? Teuing naon HP mana paling ogenya? Teh Adam dan HP. Teh heula ieu penting. Bisnis heula. Saya ngalahanna. Saya banyak kota. HP na ada. Eta belahap. Hah? Belahap teh. HP Aku disalapkeun kotak pos ya teh. atuh kang apa tuh Tuh, kang kiamat laki genyengan heuh mah geus hayana barang ieu. Engke heula nya kaul heula. Sok ah. Dana jauh beda di hari penihit sarwa jeung induk di bapak hit
anjeun diantik titik teu karasa waktu genep. Tak masuk gue jadi sabaris. Ayo. Masuk gue jadi satu. Lupa dulu tuh masuk. Untuk waktu rek jauh datang mangsa rek papisah diwari manjing wancina urang ke bisa kumaha najan hate sumorea nindung dede takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa